Alah, hari tas buka puasa teh sawarareg lalinu itu beuteung teh hari sarareubeuk kieu teu kuat ka masjid-masjid acan. Assalamualaikum. Wah, damang bah. Di mana sin penting-penting hiap dia di dia ya. Ngaja we ka Abah kaderek aya nu ditanyakeun karo ge ka Abah teh abi teh. Doh, asa teu bararta katempona, Bah. Aya naon atuh? Penting-penting ulin ka dieu. Heueuh, Bah, geus boboga aya nu ditanyakeun ka Abah teh euy. Naon? Basa dina waktu salat subuh Abah kamari di tempo-tempo ku kuring Abah teu make kunut. Naon mah teu make kunut teh? Yo, ari dewek mah geus biasa di kamari ge kitu oge, kitu teh. Nah, bisa biasa ai Abah nempo ka saha nyebutkeun ka biasa eta Abah nyebut biasa. Dalin kitu, Bah, eta teh batur Amangi mah make kunut. amangi kuring we eta mah kitu mah. Tapi Abah mah ceuk Abah, tapi tempo ai Abah tara nempo batur pan kuring mah nempo batur, Bah, ai salat make nu kitu make kunut teh. Memang osok nempo batur ngan di antarana aya nu teu kunut. Eh, Gitu. Kuring teh nurutan teh kunut. Nah, nu nurutan kanu henteu nuturkeun mah kudu kanu make, Rek Bah. naon atuh kudu mata Lain riweuh-riweuh. ku masalah riweuh jeung teu riweuh, Urusan mana Bah. urusan mana Tah. urusan mana urusan uing. Oh ari geus kudu kumaha tuh. Ari si Abah kalakah amek arek kumaha tuh ari geus Kapan geus kieu, Bah. bohong omongi aing mah kitu. Pamangih Abah, tapi pamangih kuring mah keukeuh mung kitu hayang make kunut. Aya naon eta? Aya naon, Bro? Nah, si Subhanallah Hasin tah. astagfirullah. Mesekeun naon, Wak? Abah? Ih, sok bejakeun ka ustad ieu. Subhanallah. Eueuh ka era geus karot. Cik sok aya naon ieu teh? Ye, Pak Ustad, abi teh naroskeun ka si Abah. Naon cek yang Abah mah netepan subuh teh teu nganggo kunut, kalakah marik amek ka abi teh. Abi naon naruskeun penjelasan kalakah ngamuk si Abah teh duka kumaha mana nu leresna ieu teh. Oh, masalah kunut. Sabenerna mah Wasin, Abah teu kudu matak paseateun masalah kunut mah. Da kabeh ogen anu make kunut alus, anu teu make kunut alus. Naon tah alesanna? Meureun kieu lamun ceuk status hukum mah. Anu make kunut eta nurutkeun ka Imam Syafi'i jeung Imam Nawawi teu kudu matak jadi omong keur Abah. Ayeuna atuh Wahasin ka Abah teu make kunut dina subuh, dina salatna teu kudu matak rame. Da aya pendapat Imam Hambali sareng Imam Hanafi tah anu henteu meunang kunut mah dina subuh teh. Tah di dinya kadukan urang hukum teh kudu saling hormat menghormati dina perbedaan teh. Kusabab perbedaan teh eta teh indah. Naon dasarna? Dasarna dina saling hormat menghormati teh insyaallah kerukunan umat beragama bakal hade kitu tah. Kaharti ayeuna. Hartos Pak Ustad kahartos pisan. Tuh Hasin, cek aing ogen. Aing make kunut rek teu make kunut cek Pak Ustad ge kan menang. Hampura banyak kuring teh rumah salah ka Abah bieu teh ngomong geus sangeunahna. Heeh, ayeuna mah da geus kaharti ti Pak Ustad ku abi. Tah kitu mata ulah sok wakanyalahkeun jelema ge. Kaharti pisan Pak Ustad, hatur nuhun Pak Ustad. Sok geus anu nya tong rahasia ina mah geus kaharti kitu mah nya. Da Pak Ustad mah loba pagawean dari ka masjid deui eta barudak ke ngaraji. Sakitu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beras siapa mah. Waing di pejaan tengah ulah. Ya pada kok waing mah baturan.